Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi wa asyruna fi fadilati dzikrillah ta'ala. Bab ke-21 tentang fadilahna zikrullah atau mengingat Allah. Qala Allah Ta'ala wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Surat Al-Baqarah ayat 152. Wadhkuruni maka kudu aringet aranjeun ni ka kuring, adzkurkum maka bakal inget kuring ka aranjeun. Washkuruli sareng kudu salukur aranjeun di ka kuring wala takfurun jeung ulah kalufur aranjeun. Ieu dasar tina Al-Qur'anna anu kaitan jeung masalah zikir ka Allah. Zikir teh eling, ingat, mengingat Allah. Ikhtalafal ulama fi dzalik. Ngeunaan ayat tadi fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun eta terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ikhtalafal ulama fi dzalik. Faqala Ibnu Abbas, nyarios Ibnu Abbas mah uzkuruni maknana tina uzkuruni dikir ka kuring, ingat ka kuring teh bitaati nyata carana teh ku taat ka Gusti Allah, taat ka kuring. Adzkurkum maknana teh bimaunati ku pertolonganna, pertolongan. Jadi jalma anu eling ka Allah ku cara taat ka Gusti Allah, Allah bakal ingetin gitu nya, bakal inget ka maranehanana teh nyaeta ku cara bimaunati ku masihan pitulungna gitu nya, bimaunati ku pertolonganku gitu. Waqala Sa'id bin Jubair, pendapat Sa'id bin Jubair mah udkuruni teh bitaati saruanya maknana jeung tadi sareng Ibnu Abbas. Sementara adzkurkum teh dimaknaan bimaghfirati dengan maghfirat teh pangampurana, dengan ampunanku. Maqala Fudail bin Iyad, sementara Fudail bin Iyadna ngamaknaan fadhkuruni bitaati sami sareng tilu nuduaan tadi. Sementara adzkurkum teh bisawabi ku ganjaran ti kuring. Waqala Ibnu Kisan, sementara Ibnu Kisan mah fadhkuruni teh dimaknana teh bisyukri ku cara syukur. Ya mulai beda. Tadi mah taat sadaya di mana anana teh taat ka Allah, ieu mah ku syukur di maknana teh udkuruna teh ku syukur, adzkurkumna biziyadah. Biziyadah teh nyata ku ditambahan nikmatna ku Gusti Allah. Ayo ge anu berpendapat udkuruni bitauhid wal iman. Di maknana teh ku katauhid dan jeung ku kaimanan. Sementara adzkurkum bidarajati wal jinan, ku pirang-pirang derajat jeung ku sawarga. Ayo ge anu berpendapat wakila udkuruni ala dhahril ardi, di atas muka bumi. Adzkurkum di maknana teh fi batiniha, di jerona, di jero bumi, ida nasikum ahluha, di mana-mana penduduk bumi mopohokeun ka anjeun.
besok sanajan penduduk bumi mempohokeun ka anjeun ku Allah mah bakal diingat. Ayo ge berpendapat wakila uzkuruni fid dunya azkurkum fil akhirah. Uzkuruni nate di dunia azkurkum nangke di akhirat. Panjang lah coba beda-beda pendapat tinang makna uzkuruni azkurkum teh panjang sok ge baracaan sampaikeun ka halaman berikutna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai kana hadis pertama. Zikrullahi alamul iman. Zikrullahi alamul imani. Zikrullahi ari mengingat Allah atau zikir ke Allah. Alamul imani eta panjina iman atau benderana liwa eta bendera na keimanan. Jadi panjina keimanan teh bisa dicirikeun ku zikir ka Gusti Allah. Wa bara'atun minan nifaq sareng terbebas minan nifaqi tina kamunafikan. Naon zikir ka Gusti Allah teh bisa terhindar tina kamunafikan karena zikir ka Gusti Allah teh nunjukkeun hal zakir kaayaan jalma anu zikir an ala annahu senyanyana ari jalma anu zikir teh innama zakarallaha imanan billahi wa tasdiqon bihi. Innama zakarallaha zikir sotenan itu jalma anu zikir ka Gusti Allah teh ngalakukeun zikir teh imanan kusabab mayna teh didandasi ku kaimanan billahi ku Gusti Allah wa tasdiqon bihi sareng nasdikeun ka Gusti Allah. Mata kunaon tadi di mana ana teh bara'atun minan nifaq kamunafikan jangan munafikan percaya ka Gusti Allah. Tara tasdik jama munafik mah. Wa hisnun minasyaiton wa hirazun. Wa hisnun sareng benteng minasyaitoni ti setan. Ku zikir urang bisa membentengi diri tina gangguan-gangguan setan lah maksudna gitu. Wa hirazun sareng pangraksa. Pangraksa atau anu ngajaga pangjaga minan niron tina api neraka. Wakila idza tamakkana dzikru minnal qalbi lamun teh zikir sudah tertanam di dalam qalbu fa idza dana minhu syaiton lamun teh setan ngadeuketan soroa maka setan teh bakal terhempas gitu bakal mental gitu ka jalma anu sok zikir mesti pikir ka Gusti Allah mah setan ge kalah mental ti manehanna kama yasraul insanu idza dana minhu syaiton sakumaha terpentalna manusia di mana-mana ngadeuketan di mana-mana deket minhu ka itu jalma naon asyaiton setan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri az-zikrul khafiy. Afdalu dzikri ari pang abdolna zikir az-zikrul khafiy eta zikir anu khafi. Khafi teh zikir anu sir non khafi teh tersembunyi anu henteu tarik memeusan lah khafi teh itulah zikir anu memeusan. Wakila az-zikrul khafi aya oge anu nyarios teh az-zikrul khafi zikir anu khafi anu memeusan la yarfa'uhul malaku anu malaikat teh moal bisa ngangkat atau mau bisa nuliskeun kana itu zikir.
maka bagian ku malaikat di annahu la la atla'u lahu alaihi dikirna henteu tampak itu ari kopi mah henteu tampak sehingga malaikat itu bisa nulis kieu bahwa sir bainal abdi wa bainallahi ta'ala dikira teh sir tersembunyi nu apal teh ngan anu dikir jeung Allah hungkul apal teh ngan manehanana jeung Gusti Allah hungkul apal nana kada dzakarahu Syekh Abdul Qadir pendapat Abdul Qadir sehingga itu nya dimaksudku zikir khafi wa fi hadisil Baihaqi an Aisyah adzikru alladzi la tasma'uhul hafadatu yazidu ala dzikril ladzi tasma'ul hafadatu sab'ina di'fan dina salah sahiji hadis di Imam Baihaqi kata ampiti Siti Aisyah adzzikrul ladzi la tasma'uhul hafadatu zikir anu henteu adzikru ari zikir alladzi la tasma'uhu anu henteu mireng hu kana itu zikir saha al hafadatu malaikat hafadah ari malaikat hafadah teh nyaeta malaikat anu sok nyatetkeun kana amal-amal urang yazidu ala zikril ladzi tasma'ul hafadah eta lebih tibatan zikir anu kapireng ku malaikat hafadah sab'ina dipan lebih nanti 70 kali tikelan 70 lipat perbedaan zikir anu kapireng ku malaikat hafadah jeung anu teu teh perbedaan teh hiji berbanding 70 gitu. Tapi aya oge nu berpendapat ku zikir khafi di dieu teh qala al-Manawi kila arada bidzalika adzikru tadabbur wa tafakkur. Nu dimaksud ku zikir khafi dieu mah nyaeta tadabbur jeung tafakkur. Jama anu keur tafakkur nafakuran jeung tadabbur kan tara dicaritakeun kitu nya siga anu ngahulang kitu jaman keur tafakkurnya atau keur tadabbur kana naon di dieu teh fi masnu'atillahi tina sagala ciptaan Allah ditafakuran urang teh ditadaburan atas ciptaan-ciptaan Allah wal alaihi sareng nikmat-nikmatna wal mutadabbir iradatu dzikril qalbi ini maksudnya nyata ku dzikir qalbi beda deui ieu nya pendapatna teh kopi di dieu teh jadi orang tafakur jeung tadabbur teh bisa termasuk kana zikrullah gitu zikir ka Gusti Allah. Jeung biasana eta leuwih nanclem gitu nah hate teh lamun nu sering tafakur jeung tadabbur leuwih menghujam kana batin urang teh leuwih kuat sebab hasil urang pemikiran urang. Wa qala al-Qami la'al murad meureun anu dimaksudna bihi ku itu dzikir khafi teh at-tadabbur wa tafakkur sami sareng tadi pendapat di al-Manawi ieu nu dimaksud teh la'alla gitu kana la'alla sigana lanjut urang sigana anu dimaksudna teh di dieu mah nyaeta tadabbur jeung tafakkur fi masnuati tina anu diciptakeun ku Gusti Allah fi masnuatillahi ta'ala wa fi istinbatil ahkam sareng tentang istinbatna hukum-hukum syariah hukum-hukum fikih tina permasalahan-permasalahan fikih biasanya kan sok dipikiran dina hatena teh walihada qala sallallahu alaihi wasallam alladzi la tasma'uhu al-hafadah ay al-mukiluna bi kitabatil a'mali tadi teh hanya malaikat amal teh ya
Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyadul a'mali salasun. Asyadul a'mal ari pang berat-beratna amal salasun eta aya tilu. Naon tilu teh? Zikrullah ta'ala ala kulli halin. Anu kahiji zikir ka Allah ala kulli hal dina setiap keayaan. Ala kulli halin aya fi kulli zamanin wa makanin di setiap waktu dan di tiap tempat, maksudnya di mana wae jeung iraha bae maksudna teu ala kulli hal teh maksudna zikir ka Gusti Allah teh di mana wae jeung iraha bae. Berat eta termasuk zikir amal-amal anu berat. Terus wa muasatul akhi. Muasatul akhi muawanatuhu. Nyaeta nulungan ka sadulurna. Nolong ka sadulurna min malika tina harta anjeun. Nulungan tina sagala permasalahan gitu. Baik permasalahan sifat materi atau immaterial gitu nya. Materi atau sanes materi. Wa insaful fakir sareng adil ngaladenan ka jalma fakir. Jalma fakir al-baisi anu ripuh min nafsika tina dirina. Jalma fakir kana ae ij'al nafsaka khadiman lil muhtajil ladzi asabahu. Ngajadikeun kana diri anjeun teh sebagai pembantu ka jalma-jalma anu ngabutuhkeun. Kapan hese nya urang teh berat ta urang bantuan ka saha anu butuh ka urang teh. Beratan gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillahi hubbu dzikrillah. Alamatu hubbillah ari cirina jalma cinta ka Allah. Alamatu hubbillah ari alamatna atau cirina cinta ka Allah teh hubbu dzikrillah. Eta resep dzikir ka Allah, resep eling ka Allah. Wa alamatu bugdillahi sareng ari cirina benduna Allah bugdu dzikrillahi azza wa jalla. Eta ngabenci atau resep kana zikir ka Gusti Allah azza wa jalla. Jadi babari jadi kena orang cinta ka Allah jeung henteu mah kitu nya. Lamun urang cinta ka Allah, urang bakal resep zikir ka Gusti Allah. Ngalam urang teu kieu bae zikir ka Gusti Allah, eta hiji ciri bahwa urang teh teu resep ka Gusti Allah. Sok sanajan mun urang ditanya ku batu mah pasti ngajawabna cinta ka Gusti Allah. Tapi dina kanyataanna urang hese zikir ka Gusti Allah teh, embung eling ka Gusti Allah gitu. Eta ciri teh yang introspeksi ka urang. Nah, ternyata orang teh cinta ka Allah teh hanya sebatas di lisan unggul gitu nya. Dan buktina orang hese zikir ka Gusti Allah teh, hese eling ka Gusti Allah. Rawu Al-Baihaqi an Anas bin Malik, diriwayatkeun ti Al-Baihaqi katampi ti Anas bin Malik. Wa qala Al-Manawi alamatu hubbillahi li 'abdihi, cirina cinta Allah ka hambana hubbu 'abdihi li dzikrihi, eta cinta hambana li dzikrihi pikeun zikir ka Allah. Li annahu kana sanyana idza ahabba, di mana-mana Allah mika cinta abdan ka hiji hamba zakarahu, maka ingat Allahu ka itu abdan. Wa idza dzakarahu habbaba ilaihi, lamun ingat
hababa ilaihi maka resep ka itu abdan wa aksuhu sareng sabalikna komentar berarti mal ingat. Waqala sallallahu alaihi wasallam hikayatan anillahi ta'ala ngadawuh Rasulullah sallam hikayatan kana hiji hikayat anillahi ta'ala ti Gusti Allah taala ana ma'a abdi bi ilmi ana ari kuring ma'a abdi eta sarta hamba kuring bi ilmi ku ilmu kuring gitu nya sarta hambana teh tergantung kana ilmuna gitu nya. Idza dzakaroni di mana-mana ingat itu abdun ni ka kuring wa taharrakat sareng ngagerakeun bi ka kuring syafatahu kana dua bibirna qala Ibnu Hajar al Asqalani fi Bulughil Maram dina kitab Bulughil Maram rawahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa mu'alliq ma hutifa min awwali isnadihi. Ieu teh aya oge dina riwayat ieu teh dicarioskeun ku Ibnu Hajar al Asqalani dina kitab Bulughul Maram. Qala sallallahu alaihi wasallam tadi teh jadi non ana ma'a abdi idza dzakarni wa taharrakat bi syafatahu. Maksudna teh ngagerakeun dua bibirna teh ku dikir teh gitu nya. Dikir-dikir. Berarti lamun jamaah anu sok dikir ka Gusti Allah, Allah ngabarengan di dinya itu. Lamun orang yang dibarengan ku Gusti Allah nya urang kudu senantiasa selalu dikir ka Gusti Allah, eling ka Gusti Allah. Pasti ka Allah dibaturan di dinya. Dibarengan ku Gusti Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam Zikrullahi ta'ala ay zikir ke Allah ta'ala bil godati wal asyi di waktu isuk jeung waktu sore afdalu eta leuwih utama min darbis suyufi fi sabilillah tibatan teh dorbe teh ngagebugkeun pirang-pirang pedang dina perang sabilillah. Jadi lebih utama keneh jalma anu sok dikir di waktu pagi, dikir di waktu sore. Tibatan jalma anu menghunuskan pedang-pedangna dina keur perang gitu maksudna teh. Wa fil Ihya sanadnya kitab Ihya qala sallallahu alaihi wasallam dzakarullah azza wa jalla bil ghadati wal asyi afdalu min hatmis suyufi. Dia madinya min hatmi suyufi fi sabilillah ay tadi mah afdalu min darbis suyuf min hatmi memecahkan atau ngahancurkeun wa min iqa'il mali sihan sareng tina masihan harta ka jalma dermawan. Pada perang lebih utama karena zikir ka Gusti Allah. Daerah komoy nu urang perang fisabilillah ge can aya gitu can. Coling ke lamun urang manggihan akhir zaman ilu perang pasukan kan. Ilu urang karegeun teh urang perang fisabilillah. Lamun tang teu manggihan berarti teu manggihan urang kana perang deui. Geus we mata kitu hayang meunang kautamaan geus ku zikir we ku urang. Eta justru leuwih alus kitu nya. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Saur Kanjeng Nabi afdalu dzikri ari pang utama-utama zikir teh nyaeta la ilaha illallah. Zikir anu pang alusna teh nyaeta zikir ngucapkeun la ilaha illallah. Wa fi riwayatin Adailami sanadina dina hiji riwayati Adailami mah an Anas katampi ti Anas zikrullah hi ari zikir ka Allah teh syifaul qulub eta obatna hate ku zikir bisa ngobatan kana hate
aya min amrodiha tegasna tina penyakit-penyakit hate. Di lamun hate orang pinuh ku penyakit itunya lobakeun zikir ka Gusti Allah. Dia nyambungna tina la ilaha illallah lobakeun we zikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Huwa dawaun laha. Tegasna huwa ari itu zikir teh dawaun eta obat laha pikeun itu amrod. Kan pikeun itu penyakit. Mindul mati dunubi wal ghaflati tina kapoekan hate kaduliman hate izin tina kalaleyan hate. Waqala sallallahu alaihi wasallam udzurullaha dzikran khamilan. Uzkuru kudu dzikir anjeun aranjeun Allah ka Allah dzikran khamilan dzikron kalawan dzikir khamilan anu samar. Bikhain mu'jamah summa bilan aymun khafidon. Jadi dikir teh ku secara samar-samar teu jahar teu tarik. Kila carioskeun aya qala ba'du sahab nyarios sebagian sahabat wa madzikrul khamilu ya Rasulullah. Wama sareng naon ari zikir khamil teh cek urang kan teh cek Kanjeng Nabi na teh uzkurullaha dzikran khamilan. Nah sahabat teh naon ai zikir khamil teh ya Rasulullah itu ya Rasulullah. Qala azzikrul khafiyyu. Qala ngawaler Kanjeng Nabi azzikrul khafi nu dimaksud ku dzikran khamilan atau azzikrul khamil teh nyaeta azzikrul khafi zikir anu memeusan. Rawu Abdullah bin Mubarak an Damrati bin Hubayb aya bahwa afdalu minadz dzikri jahrati li salamatihi min nahwi riya. Salah saji alasanna kunaon zikir khafi zikir secara memeusan lalaunan teh eta leuwih utama teh sabab lamun dzikir memeusanna minimal urang bisa nyalametkeun diri teh tina karyaan gitu nya sifat riya. Lamun ditarikeun minimal urang teh meureun ngalus-ngalus kana bacaan urang teh dialus-alus tujuan supaya naon hayang kadenge ku batur gitu nya urang sok dikir oh dikirna alus rajin dikirna eta salah satu manfaatna teh fadilah teh menghindari salah satu sifat riya gitu nya sifat. Wahada inda jam'i minas sufiyah fi ghairi ibtida'is suluk. Ieu teh salah sahiji cara anu ditempuh ku ahli tasawuf dina dzikir anu secara khafi ieu teh. Fi ghairi ibtida itu di luar golongan anu ibtida anu ngamitian kana suluk. Amma fil ibtida adapun ari anu ngawalan tina ngamimitian dina naon suluk tasawuf mah kitu nya fadikrul jahri anfa zikir anu secara jahar teh eta leuwih aya manfaatna keur anu kakara mah itu siga anu dina thariqah kitu nya jeung anu kakara mah leuwih alus keneh dijaharkeun kitu nya. Tapi lamun anu geus naon tingkatan saluhureun mah nya teu ibtida deui kitu nya. Geus saluhureun ti dinya manehna ngahindaran kitu dijaharkeun teh ditarikeun teh kitu nya. Sementara waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru kulla insanin bima huwa al aslah wa al aslah al anfa lahu. Sementara Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam miwarang ka setiap manusia teh bima huwa karena sesuatu nate anu leuwih aslah leuwih maslahat jeung leuwih bermanfaat pikeun diri ngan kulit teh. Lamun sakirana urang ku zikir jahar kalah nimbulkeun hal-hal anu teu alus kitu nya. Berarti urang mending keneh zikir secara khafi gitu. Lamun sakira-kira ditarikeun urang kalah nimbulkeun sifat riya urang atawa sum'ah kitu nya hayang kapirun ku batur geus dikirna secara khafi kitu nya urang. Itu maksudnya teh.
Waqala sallallahu alaihi wasallam afdhalul ibadi darajatan indallahi yaumal qiyamah azzakirunallaha katsiran. Afdhalul ibad ari pangutama-utamana hamba naonana darajatan tingkatanana naonana sirina naonana teh ke dina bab tamyiz kapanggihna dina jurmiyahna. Jadi darajatna jalma anu paling afdal itu di payunan Gusti Allah yaumul kiamah engke di poe kiamat teh azzakiruna Allah katsiran. Azzakiruna anu zikir dalikir Allah ka Allah katsiran loba bari loba. Wazakiratu ae wazakiratunya. Jadi dia kan bisa nyangka azakiruna itu kan bentuknya jama mudakarnya zakirun. Atau lamun kitu teu aya benernya azakironnya termasuk gitu ya termasuk zakirat muannasna oge walam yadhkurunna ma'al ibtidatihinna tagliban lil mudzakar ala muannas. Da biasana oge gitu ari mudzakar sok ngelekeun kanu muannas. Siga urang lamun maca salamnya di dinya teh aya kelompok laki-laki kelompok perempuan. Orang kan macam tas cukup ya assalamualaikum. Kan lamun menurut ilmu nahwu mah kuna teh lamun jang awewe anu loba teh sanes hukumnya. Kunaon berarti? Kunna kitu nya mun kum majang lalaki kunna jang awewe tapi cukup urang kumaca assalamualaikum termasuk di dalamna oge awewe anu hadir di dinya assalamualaikum. Walaupun tetap aya sebagian ti urang sok maca sok gitu kan assalamualaikum wa alaikunna kayak gitu kan ya. Jadi itu perinci manehna assalamualaikum berarti jeung aranjeun lalaki kunna jeung aranjeun awewe. Padahal mah hukum ge tos cukup tos tercakup gitu semua anas oge gitu jadina kum eta teh. Tadi dasarna cenah ge kunaon teh disebutkeun teh tagliban biasana lil mudzakar alal muannas. Tagliban lil mudzakar alal muannas. Dakar teh sok elehkeun kana muannas gitu. Ya cukup ya gitu. Hukum ge gitu. Jadi dia rawahu Ahmad wa Tirmidzinya. Hadis eta diriwayatkeun ku Imam Ahmad wa Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri kata piti Sa'id Al-Khudri bi isnadin shahihin lawan sanadna anu sahih. Waqtalafa fi dzakirin Allah katsiran aya perbedaan pendapat ikhtilaf tentang ngamaknaan tadi adzakirun Allah katsiran didinya. Faqala kan nyarios al Imam Abdul Hasan Al-Wahidi nyarios Imam Abdul Hasan Al-Wahidi qala Ibnu Abbas nyarios Ibnu Abbas al-murad yadhkuruna Allah fi adbaris sholawati dimaksudku azzakiruna Allah katsiran teh jalma anu loba zikir ka Gusti Allah teh menurut pendapat ti Imam Abdul Hasan berdasarkan cariusan ti Ibnu Abbas nu dimaksudku zikir anu loba dirinya teh yadhkuruna Allah fi adbaris sholawati guduwan wa asyian wa fil madaji'i wa kullama staiqadha min naumihi wa kullama godan waraha min manzilihi dzakarallaha ta'ala. Dimaksudna teh nyaeta zikir ka Allah fi adbari sholawati dina sabada salat anu 5 waktu. Jadi anu sok dalikir tas salat mah termasuk kadinya teh. Jadi tara dalikir tas salatna. Kuduan wa asyian isuk-isuk ejeum pas sore wa fil matoji'i sareng dikira teh fil matoji'i di tempat tidur tempat pembaringan itu makin terakhir. Wa kullama staiqadha min naumihi jarang setiap terbangun tina tidurna setiap udang sare dikir misalnya meureun maca doa bangun tidur teh wa kullama godan sareng setiap isu waroha min manjilihi jarang setiap rek mangkati atau kaluar ti rompokna lagi inditan dikir ka Gusti Allah waroha min manjilihi dzakarallaha ta'ala
Eta cenah dimaksud ku azzakirunallaha katsiran. Menurut pendapat Imam Abdul Hasan berdasarkan cariusan ti Ibnu Abbas. Wakola aya oge anu berpendapat Mujahid. Wakola Mujahid. Menurut pendapat Mujahid mah la yakunu minadz-dzakirinallaha katsiran hatta yadhkurullah hatta ala qaiman wa qaidan wa mudtaji'an teu disebut dzikir ka Gusti Allah, teu disebut jalma anu ngalobakeun dzikir ka Gusti Allah hatta yadhkurullah ta'ala sehingga manehanana dzikir ka Allah taala teh qaiman dina kaayaan keur nangtung wa qaidan dina kaayaan keur diuk wa mudtaji'an sareng dina kaayaan keur sare gitu nya keur berbaring maksudna mah dina sagala kaayaan keneh gitu nya nek keur nangtungna baik nangtungna teh nangtungna kan leuleumpangan nangtung keur gagawe bari nangtung misalnya bari zikir ka Gusti Allah qaidan keur dina kaayaan diuk zikir ka Gusti Allah keur kekedengan bari zikir ka Gusti Allah eta pendapat Mujahid. Waqala Atta sareng berpendapat Imam Atta ya si Anto Imam Atta man shollas shalawatil khamsah sing sajam anu ngalaksanakeun salat anu 5 waktu bihuquqiha kalawan hak-hakna kalawan nyampurnakeun kana hak-hakna salat anu 5 waktu maksudna teh nyumponan kana syarat sareng rukun-rukunna nyumponan kana kafarduan-farduan salatna termasuk baik sunat abad sunat hayat segala rupana dicumponan tah fahuwa dakhilun fi qouli ta'ala wa dzakirinallaha katsiran eta teh termasuk jalma anu ngalobakeun dzikir ka Gusti Allah. Jadi ku urang ngalaksanakeun salat anu 5 waktu kalawan bener kitu nya salatna eta termasuk ka golongan az-zakiruna kitu nya az-zakirinallaha katsiran. Faqala tu nyarios idza wadaba 'alal azkari ma'surah wal musabbatat sobahan wa masaan wa fil awqati wal ahwalil mukhtalifati lailan wa naharon wa hiya musbitatun fi amalil yaumi wal lailati kana minadz-dzakirinallah katsiran kada bisirajil munir bil ajizi. Menurut pendapat Al-Azizi dina kitab Sirajul Munir mah pokona sing setiap jalma anu sok ngadawamkeun kana zikir maksurah zikir anu maksur anu aya non asar nanti para sahabat oge dicontohkeun ku sahabat Kanjeng Nabi dilakukeun dawamna teh setiap pagi setiap sore bahkan dina seluruh waktu nah itunya dina berbagai waktu jeung kaayaanana baik itu ti beurang atawa ti peuting kumanehana teh ditetepkeun sebagai amalan harianana gitu. Dalam zaman sok ngadawamkeun sia kitu maka termasuk kana kelompok tadi teh azzakirunallaha katsira. Nah, eta nu dibahas teh. Namun eta sampai dibahas loba gitu nya. Sabab tadi Kanjeng Nabi nyarios teh afdalul ibad teh ya. Afdalul ibad darajatan. Anu paling afdal darajatna hamba Allah ke dina poe kiamat teh nyaeta azzakirunallaha katsira. Nah, eta. Maka dibahas azzakirunallaha katsira teh siga kumaha tadi beberapa pendapat itu. Tuh orang tinggal ambil canak sadaya leuwih hade canak sadaya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairul dzikri dzikrul khafi. Khairul dzikri ari panghadena dzikir dzikrul khafi eta dzikir secara khafi. Wa fi riwayatin al mukhfi. Dina riwayat mah nyata dzikrul mukhfi. Kayak si maf'ul berarti nya. Maksudna teh ari mukhfi mah ma'akhwa dzakir anin nas anu disumputkeun atawa anu dimeueusankeun az-zakir ku jalma anu dzikir anin nas ti payuneun manusia-manusia disumputkeun dzikir teh
dilalaunan supaya ulah kapiran supaya tong apal manusia bahwa afdalu minal jahri maka hal eta teh leuwih utama tibatan ditarikeun wa fi ahadisin akhar dina hadis-hadis anu sanes nama ma yufidu annal jahra afdalu justru dina hadis sajen mah dijaharkeun teh eta leuwih alus jama bi anal ikhfa'a afdalu haitsu khafar riya alus sotenan dikhofikeun di meusankeun teh itu alus sotenan gitu cek urang nya alus sotenan teh lamun teh mah urang kasieunan gitu lamun dikirna ditarikeun teh bakal nimbulkeun ria teh tadinya ria atawa sum'ah gitu maka bikin anu khawatir urang justru kalah ngalakukeun ria atawa sum'ah dikir kopi eta leuwih alus gitu ngalakukeun dikir kopi teh eta leuwih alus aw ta'adza bihi nahwi musallin atawa lamun teh mah urang dikirna ditarikeun teh bisa ngaganggu kanu jalma keur salat lamun teh mah bisa ngaganggu jalma anu keur salat kitu nya wal jahru afdalu kitu nya haitsu amina min dzalik jadi lamun urang dikir-dikir urang kira-kira ngaganggu anu keur salat mah ditarikeun dina kaayaan kitu mah leuwih hade di lalaunan bahkan guru bapak nyarios kitu gitu termasuk bacaan-bacaan Al-Qur'an dikir-dikir Al-Qur'an gitu nya maca Al-Qur'an lamun pinggireun urang aya nu keur salat mah lalaunankeun termasuk maca Al-Qur'an sabab khawatir ngaganggu kanu keur salat gitu ngaganggu kanu keur salat jadi leuwih alus dilalaunankeun gitu tadi deui kitu akhirna solusina mah kapanggihna kan ya kesimpulanna lamun teh mah kira-kira dzikir antara dzikir khafi jeung dzikir jahar gitu nya dzikir lalaunan jeung dzikir anu ditarikeun kasimpulanna lamun sakira-kirana dzikir jahar teh kahiji bisa ngariyakeun ka urang ngasumahkeun ka urang atawa bisa ngaganggu kanu keur salat maka solusina leuwih alus urang dzikir secara khafi lamun urang teu matak terhindar tina sifat ria jeung sajabana jeung teu aya di nu keur pinggireun salat teu matak kaganggu kanu keur salat maka dzikir jahar eta leuwih alus gitu. Nah kesimpulan tina ieu mah nya khairul dzikri dzikrul khafi wa khairul ibadati akhaffaha wa khairul ibadah sareng panghade-hadena ibadah teh akhaffaha eta anu pangsamarna itu ibadah maksudna pangsamar teh pang tersembunyinya itu ibadah maksudnya tersembunyi teh teu tampak di hareupeun manusia ibadah-ibadahna teh eta leuwih utama termasuk segala bentuk ibadah eta berarti termasuk salatna di luar salat anu wajib gitu nya hade salat wajib mah eta mah kudu berjamaah salat lima waktu di mana seperti salat-salat sunat gitu nya sedekah infak gitu kumaha lamun urang ibadahna ceramah gitu nya lain ceramah pirak urang susurumputan kumaha ceramah susurumputan ceramahan juri atau orang ceramahna di mana make toa sambungkeun ka Jawa gitu sae nu ceramahna itu tuh eta beda konteks nah itu ya mah dikir-dikir pribadi urang gitu tadi ibadah-ibadah anu sifatna pribadi leuwih hade anu akhfa itu nya anu tersembunyi wa khairu rizqi ma yakfi sareng panghade-hadena rezeki teh nyaeta ma yakfi eta anu nyukupan jadi rezeki anu alus teh sanes anu berlimpahna harta sanes jamaah anu kaya sanes didisorkan ingat tapi rezeki anu tiasa nyukupan karena pangabutuh urang eta nu alus mah kaya kitu da loba harta teu ngajamin kitu nya eta alus gitu. Tapi lamun nyukupan mah jelas eta leuwih alus nyukupan pangabutuh urang sagala anu dibutuhkeun ku urang
butuh jeung daharnya aya jeung daharna, butuh jeung jajan aya jeung jajan, butuh jeung sedekah aya jeung sedekahna. Butuh meuli motor aya jeung beli motor. Makanya kan alus sih gitu kan ya. Maka khairul rizki mayakwi anu bisa nyukupan kana pangabutuh urang. Jadi orang orientasina lamun minta rezeki ka Gusti Allah, minta rezeki anu bisa nyukupan kana pangabutuh urang. Tong minta teh ya Allah, minta rezeki anu melimpah, loba pisan itu nya. Cantamkeun loba eta bisa nyukupan kana pangabutuh urang. Sabab biasana tabiatna manusia mah semakin banyak harta, semakin banyak kahayang, biasanya kan gitu urang teh nya. Tapi semakin sedikit harta, kahayangnya bisa rada dikurangan kurang teh kan. Buat duit 100.000, kahayang teh pasti kurang di daftar teh anu bisa nyukupan karena duit 100.000. Tapi boga duit 1 juta, kahayang lagi moal make anu 100.000 pangabutuhna pasti ditaikeun deui kana 1 juta. Eta manusia siga kitu tabiatna, da moal ngarasa cukup bae ari manusia. Matak minta Gusti Allah minta rezeki anu bisa mencukupi kana sadaya kabutuh urang masih katingali ku batur urang jama miskin jama biasa-biasa itu masalah. Yang penting mah urang bisa kacukupan kayak segala rupa dari hareupeun Gusti Allah. Eta maka nabi qadirul kifayah. Kumaha we eta carana mah kitu nya tata carana mah Ahmad wa Ibnu Hibban wa Ibnu wal Baihaqi an Sa'id bin Malik wa Ibnu Abi Waqqas bi isnadin shahihin. Al-babusani wal isruna fi fadilati tasbih. Masih sambungan tina dzikirnya. Bab anu ka-22. Tasahilah wallahu a'lam.